Mumpang mengpengker di Ciamis, ye emak jajan heula roti langsung ti pabrikna. Mameh meuli 10 ribuan oge meunang sakarungeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama Manak Tilu. Tapi na eker henteu disaung mak Rabel. Baraya mini vlog emak sababaraha poe ieu mah masih edisi emak eker di Ciamis nya baraya. Tah baraya poe ieu emak rek ngajakan baraya jajan roti langsung ka pabrikna. Soalna nama pabrikna na teh deket pisan ti tempat lanceukna emak. Tuh tingali kakara lempang sababaraha menit ge ieu teh geus nepi ka pabrikna. Nya ieu teh mesenana mah geus lewat HP nya ku lanceukna emak. Jadi pan pas datang ka dieu ge langsung ieu teh diasongan rotina. Tuh tingali baraya kot sababedan kieu berat ieu teh baraya lumayan. Ieu ge beu cenah mamah ku abi bawana. Can-can ge acan geus berat cenah ah deuh ieu we ka mamahkeun deui. Geus puguh pan tadi ge di bejaan berat. Abong budaknya baredegongna moal aya atuh da. Kunaon cenah menikot berat padahal mapan mamawa roti. Nya pan baraya ari ieu mah rotina roti sisilihan. Naon cenah roti sisilihan teh? Roti anu gagal teh geuninganan anu moal bisa kakemas jeung moal bisa kajual ka toko-toko. Biasana mah penyebabna kan kurang ngembang atawa si isian-isianana samodel coklat teh aya anu kalaluar tina jero rotina geuninganan tuh modelkeun kitu kataringali coklatna teh. Matakna teh kan rotina berat. Da soalna mah rotina lolobana mah nu teu ngembang geuninganan. Jadi panan ari ngaran roti teu ngembang mah otomatis padetnya. Jadi nawe beratnya. Tapi tenang baraya, mesing oge meuli rotina anu sisilihan tapi na ieu teh dijamin sae keneh pisan pokona nama anyar keneh. Jadi ieu teh haneut keneh baraya. Jadi pan mun anyar keneh pisan mah sok enak. Tuh tingali baraya ku emak ieu diasupkeun kana kelernya. Tah sawadah keler ieu teh hargana kur 10.000. Tadi emak meuli teh 20.000. Jadi menangna 2 wadah kieu. Ieu teh mesing meuli sawadaheun oge wareg baraya. Isian rotina oge teh beda-beda, aya nu coklat, aya nu kacang, aya anu blueberry ngan pedah teu bisa milih hungkul. Tuh ieu ge emak langsung habak we ngadaha rotina. Hanya kana we ieu teh eueuh kopina wungkul.